menit kebok di cuaca hati teh siap pinuh muatan naon kemuatan teu mawatir bareto Nabi Hidir kumaha dina lampahanana kumaha Kang Hidir jahil dan Nabi Hidir mah oh jahil mun aya nama oh dina dongengna dina caritana cantar mun aya nama si Junaid jahil bener aya budak di paehan aya bangunan can angeus diruntuhkeun dirugrugkeun aya kapal geus pinuh muatanana dibocoran atuh muatanana raceng dijailan naon maksud ta riwayat Nabi teh eta teh merupakan komitmen moral keur urang sadaya oh gitu akan ai saliwat mah nya tiga talangas dan juga kawas kawas talangas kawas telenges udah terjadi ilmu ya mah tempat kami ta eta teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dongeng Nabi Hidir teh atawa riwayat Nabi Hidir teh riwayat Sia nah oke jeung nuduhkeun ka kuring ke riwayat Sia maehan budak teh turutan kurang ayeuna teh geura paehan bubudakeun sugan teh hayang dipuji hayang katanggar ogoan gede hulu nakal undangung ta eta bubudakeun eta teh sok geura bunuh genti ku kedewasaan bener bangunan diruntuhkeun bangunan can angeus hartina hirup teh ulah boga rasa geus nepi ulah boga rasa pang benerna ulah boga rasa geus angeus dangaran-ngaran bangunan can angeus mah moal bisa diheesan angere kahujanan kaujaran kapanasan sok lengkepan terus belajar bener eta parahu di bocoran ya dulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih tuluy awak teh ngagedean tina orok teh tapi naha atuh ngagedean awak eta muatan dina diri si lain pinuh naon sirik pidik jahil kaniaya iren parasai dudupak rupak upat simuat ujub ria takabur nyaci maki siksik melik tekaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran mereke hese muntangul bau burau sok bocor-bocorkeun turun-turunkeun ti ayeuna bisi dikerebek sia oh ecak-ecakkeun teh balik deui kana fitrahna oh sae bener kudu kanu bersih deui aya nyari puting minang si mata pidorakan namahan nah jaring penting oge lain tahajud usaha kehet ngomong ke mana karang meureun euy sangeus tahajud teh ngadoa bener ai doa teh doaan yad'u ud'u jadi ud'u didinya ulah makna menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah memeh wa iya kana nasta'in naon heula wa iya kana wudu iya kana wudu memeh iya kana nasta'in teh iya kana wudu pengabdian heula pengabdian gawe heula doa teh gawe oh eta teh nah anu ngegeduk macu lain keur ngadoa ngadoa gitu kan teu kunyam apan dawuh Allah oge nu bakal nepi mah aman nu bakal hasil mah pagawean da meureun teh nya tapakna meureun kudu boga sawah teh oh nya we gini geus aya gawe manehna teh sok teh buruhna eta ayo meminta terus ka Allah digawe mung salat ge tara sia teh goblok kakenyo sia teh rumasa kan pek pecakan sia 7 tahun di masjid diuk we meta ngadoa bukan guprak datang beas ke sakaru moal dina luhur genteng moal oh jadi
gawe heula. Doa teh. Nya hati eta mah. Moal teh aku aja cenganan. Ini mah kudu lain aja. Ulah dicarekan usaha. Lah kira ieu ngomong ke aku. Dekeun aing ngomong teh. Aya kuak. Oke keur ngomong akan teh legepkeun. Bae, Lain eta tukang aku molotov teh kali. mari kemana? Ceuk na hatena teh sarua we cenah mun aing ge jeung sia keur usaha. Alah packing payu we. Aing mana mah teu make pangeras. Alah Bener. Si orang gawe heula Kang. gawe terasa. Jadi Malah ceuk kiai ngesawarena engke cenah. Di alam kubur nu bakal ngajawab teh leungeun, tah sungut mah dikaput. cara beja mah. Cing ayeuna tah sungut teh jempe, ulah cekcok wae teh cerewet. Ai jawaban leungeun. Hor. Gerak jawab biayana ku kokot. Mana teu bisa. Baik engke di alam kubur ayeuna. Kumaha jawabanna? Ari eta jalan-jalan bangunan-bangunan teh hotel-hotel dan eta teh meunang nu buntung. Goblok teh ngeukeun sia. Eta teh jawaban leungeun batur mah geus aya gunana. Hoeng nas anfa uhum linas. Jadi pangharina jelema teh nu aya gunana keur ka jelema deui. Tuh Dimas tuh pirang jeung kripik Tapi kamar bisa bukakeun lapangan kerja, manehna bisa hirup. bisa hirup. Teh gawe. Benar. Pek pecah kajian nawarkeun kripik, tapi teu mawa kripik. Karena aku kripik. Ayo mana kripikna? Oh kripik. Sebutna gelo gelo. Geribik. Ayo nawarkeun geribik nu di bawah sabun. Masih ada orang Jawa. Kumaha urang Jawa tah? Dasar luar rasa. Dina kagiri harja itu orang Jawa. Kok si boga tetangga urang Jawa Kang bener. Ayo melak kuy. Kubacana. Ayo geus jadi uisna. Panggul kemarin acara telomong dibawa di Panung di Jelekong itu kada ya kalau teu payu-payu da eta nu ditawarkeun lalin hui. Naon? Aroe. Padahal hui. Aroe. Aing buka dosa baheula. Bukan dosa naon ya Kang. Padahal kagiri harja sok kaliwat ngaleut ieu nu dagang giribig. Gua dagang geribik. Aing giribig kan bilik. Bilik. Nu dagang bilik, pan di dagang bilik berkaos kereta api. Panjang. Dagangna teh di jero. Panjang di jero. Tulisannya ku aing tidak akan dijual. Jawa nu mari. Terus kita Cianjur numpang teu payu-payu. Biasa buka dosa teh anjing. Nanti segala macam naon masih di paparu aing mau jual. Heeh, ampun. Aing pengalaman ada bisa. Mau Cara aing mesti buka motor ieu kan. yo kumakan mesti boga motor. Yang berang beungeut ku aing teh. Polontong di jalan itu Rasa yang mana? puji. Rasa mana boga motor nya. Nyiap. Numpak motor Vespa butut. Disiap ku aing teh, ditanya ke anak. Kang, aya Kang gaduh motor ieu. Mana teh bareureum beungeut teh. Oleh mah panas. Wah, aing make motor beuteung. Wendel Mana nama butut Vespa. Vespa. Kang, kagungan motor ieu henteu. Bari maju duaan teh. Baut. Meureun disangka nama mah panas aing teh. Disangka mah panas. Jebret teh aing teh. Nabrak tiang listrik. Tapi eta tukang anu motor Vespa eureun nulungan ka aing. Nu dihina. Bari baut oge. Kumaha Tah, cenah nu matak teu ngahina, cek boga motor teh. Hubungan baca. Naon teh tadi cenah boga motor teh. Lain beuring merek nanyakeun remna belah mana. Teh nanyakeun aing lain mapana. maksudna teh bisa ngarem bener-bener mah. Sok suudon atuh deui. Maksudna teh bisa ngarem nanyakeun remna di mana. Alah.
pengalaman kangen berupa dicueulkeun aing masih goblok. wah kan itu tingkah kan antep Tapi aya jelema dipuji ambek. Banyak kok dipuji tapi ambek. Aya ada jelema nu dipuji ambek. Ceng dongengkeun Aya aya. mau bedong. Oh ngomongkeun atuh ari aya mah. Di mana? Apa di Jawa Barat ke Sumatera teh numpak kapal. Nyanyi Kapal feri di Merak. ke Bangkauhuni. Bangkauhuni. Di tengah laut muatan teh kalaluar dah. Keluar yang dengan pemandangan. Oh, yo, di sisi kapal teh nempok pemandangan laut. Oh, Saya ningali ngajajar. Ngajajar gitu ai jerit teh eta awewe, ngajerit. Tulung, sing goreng kantong naragrag ka laut. kana ka laut. Mangkani dina kantong teh emas 100 gram. Duit 2 juta. Surat-surat penting tah. Surat-surat tanah meureun. Oh, satu pikan. Tulung. Keluar dir kana we. Panyokotkeun kantong kuring bapak-bapak, ibu-ibu tinggal ragrag ka laut. Bari meweh. Saha nu rek nulungan gara sok ka laut? Sesorok kok tojor. Beureut teu kojor mah. Tapi aya eta aki-aki juga jeleng jebur. Aki-aki Wanian. wanian mah. Kocok. Karawe kebeneran kantongna teh. Oh, wah kudu boga eta teh ku pagawe kapal teh alungan tambang. Beng, Bang, lempeng, muntang kana ka ieu kana tambang. pada lari keluar. Pada ngenyang kaluhur salamet we. Alhamdulillah. Keur teh eta mah jelema Surah. surah. Hidup aki, hidup. Asik cenah boga emas euy. Boga duit teh diburuhan euy. Si Aki kena Hidup aki. Lain atau eta aki-aki kalah kalah asup ke jero kapal nyopot kantong, tina jero kantongnya nyopot bedog, ucang-ucang gitu. Saha anjing jangan nunyundrukeun aing tadi. si Areng aya nu jendrongkeun. Si goreng lain nulungan aya nunyundrukeun. Soak meureun euy. Lain kan si Areng lain wanian. Heeh. Karunya ada aki-aki, deg-dege molotov. Soak. Wah, Alah. Dari dicecep euy. balah usaha kan. Ku Padimas. Padi maskin ajar. Padimas kita ada nuhun Padimas ku. Kasayanana. Para ternyecep ieu lumayan keur meuli bensin nya. Oh, sumuhun. Trok-trokan nuhun jejak keluhur anu sirang. Bagja pisan Padimas bagja ieu. Ih, cacak anom keneh kan. Geus batur kitu. Abah Japar ngindun rokok. Abah Japa. Alhamdulillah nuhun. Tuh nya ai teh sumut samad mah. Dendai. Presiden, mau tukang alok, mau salang. Ayo nak cari penting mah. Ini teh. Cari kaya kemang laja Raja Bah Japar. Sok. Oh, ke 50.000. Teh simul. Simul kumari aku. Mata kurang pek gerai minang nyamat ka alok. Oh, yang penting aku Lumayan pitulung teh. jalan Hah? nya. Sok nyamat mah dek Rohman, dek Rohim, Jabar, Kohar, Mali, Kudus. Dan Nya. Gimana we rezeki mah? Dari itu teh gaib dan ngaliwatan media meureun. sumur lewatan jalmi Ngaliwatan jelema deui heuh. benar dulu Itu cenah ngawe. lain sekloba dongengna Kang Mekang. Oh yang di kota itu nya euy. Oh, di pusat aja Kang ieu mah. Usul daya. Sawana ge di tukangan pasar baru ieu teh. Alah. Ieu teh di relay. Ini ku radio Radio Kosmo. Alah, kudu jeung ngadangukeun atuh ieu ka penggerak penggemar Radio Kosmo. ya Nu nuju manco pangeuteun ngadangukeun dina radiona sewang-sewang. laras. Dan di acara ieu teh geuning live on air di Radio Kosmo
101,9 FM. Aduh, enak-enak lagunya. Alah, wilujeng nih kan tugas di Radio Cosmo Batubara. Eta mah tiras menteri Osmas teman. Alah. Alhamdulillah euy lah. Kan, Euy, eta ngiring bela sungkawa ka ramana Pak Haji Sidik ngantunkeun kamari Senen kan. ramana Pak Haji Sidik ngantunkeun. Innalillahi Pak Haji Halim nantinya. Oh, Pak Haji. Baraya dewe geus diheula heuh terbaik ada nu turunkeun we. Saling berganti di Senen teh kamari. Muga-muga we ka kulawarga nu dikantunkeunana cinta bah kitu nya. Amin. Nya, cing regreg. Kulawargi Pak Haji Sidik. Keuna ada bakal katuturkeun bicara lagi. Laras. Heeh. Ya, Lan. puseur dayeuh kitu nya Desa Anir. Oh, Anir. Alhamdulillah masih kene eta nya Bapak Padada kene nya wali kotana. Nya atuh lagi mau wali kota kan. Lah, panjang umur Padada, panjang jabatanana, naik jabatanana. Amin. Sebentar ke lapang babatan atau tempat jualan. Ieu teh Nya atuh akang teh. pasar baru teh mana? Eta kali dinyata. Peta. Di orok kene hayang ngaranna teh pasar baru we sebut puguh pasar heubeul teh mah. Hampir aku rek diganti atuh. Alah. Da ka sawarna eta. Oh, dewek sok jajan teh bulan-bulan baru mulai kadu. Kadu nya. Rasa eta marulus kene dieu mah. Lah. Sami jeung abi ge sok jajan kan. Naon? Sami abi ge sok jajan. Tadinya stasiun ya. Abi ge sok jajan. Tadinya cari tem ya. Tempat Nah, aja tukang rebab jadi. Tempat jajan. Ingat di stasiun hari tadi dicarekan. Dicarekan usaha kan geus Pegawai dirinya stasiun. da carekeun hirupna atuh. Lain carekan, goblok dengekeun itu dia. Dengekeun kronologisnya. Naon? Naon teh Oh, ada dewe teh anyaran ka kota tuh. Oh. Jalan kereta api, dek nanyakeun peranan. nanyakeun naon? Pak, dupi kereta api nu ka Surabaya jam sabaraha? Yo. Oke, cenah jam 12. Dupi eta sih nu ka Solo. Oh, oke jam 12 cenah tah. Ka jalur eta. Dupi nu ka Jakarta. Kang teh cenah sama jam 3. Nu dupi anu ka Sukabumi. Oke, cenah jam 1. Ayo mana rek ka mana? Teh si Dadu mah dimontas. Keur katabrak maksud aing teh. Abang tera ke kota cenah. Ada apa? Tadi ngagajelang jadi bukan nanyakan heula. Tapi lebar atuh di jalan kereta Bingung eta mah aing kereta api mikir nepi ka buta aing. Nah, Eta kereta api nepi ka cepet gitu. oh, Cacak corona, ngomong menang tuh banyak. ngomong menantung mah. Banyak kereta sinantung. Lain saku majangkung lah Atau rumah gelas si sire. Lain di gelap nanti pulauan beureum. kalau bareng. Lain gelap nanti di kebut-kebut. Atau pugu kereta api keur ngebut di ditu teh jocek. Nanyakeun eta masinis teh. Aya naon jeung Mang? Cek tukang bandrek jawabna. Kumaha cenah kanceung sampeu dua deui. Kalau masinis amakna si anjing. Kalau bui tidak itu kan. Baru kada mulai. Mana jaketnya bisa kejadian. Lain loba dongeng sama piomong. Jadi di alun-alun. Oh, nah, alun-alun. Pan mereka pada larang teh numpak damri. Bus kota. Damrinya kumaha gitu kan. Ayo kan mereka pada larang. Dek jabat pangeran. Nanti boga duit pisan bener. Terus tekan damri. Kanjiran bener. Tong boro anu diuk nu nangtung oge pas sedek-sedek.
Kapinu Baca teh. kita ngajar-ajar nih Damri muntangnya direm teh rob karu digas ka Jepang bedan mengkolnya kali itu nih reok atau bubu dipakai kesempatan ku copet Copet. beneran copet awewe na awewe ieu menjadi copet Ayo nama teu kapal awewe. rusuk dengan syaku aing ditukangan aing pisan eta copet awewe nya yo susuk pekana syaku teh nyaho syaku aing tatos teu make kolor ongko aing teh jokep teh kana bobogaan aing heeh eta ge kadenge bener nah cenah HP teh hipung Ejak batuna duaan. nah cenah HP teh dipencet teh ngalawan Cak nyawa gininya gitu. Tidak gitu nih. Ini nggak dihajar dari Sofista. Tidak tunggu. Eta mah page nyekal kana bobogaan aing. Terus. Direret teh ku aing awewe jol. Leungeunna dempet wae, sok sia. Mending dicarowokeun copet wae, mending cook. Atuh bogo we aing geus ka padalarang cepeler kieu. Ketika hese turun aing, leuleus dhuwur. Ngana we kan nepi ka padalarang. Mata dari aing numpak mobil panginjing Damri serenge. Ingat teteh memori kan karena ka waktu kejadian. Alah. Rupa-rupanya. Lain. Kita dong yang ngeterkan nu balik ke Mekah ini kan. Heeh. Anu digawe di Mekah nya kan. Aya eta nu balik di Mekah, Balik di Arab. balik di Arab eta TKI. Oh, jadi Lalaki ieu mah. orang laki Diri kuna teh jadi supir. supir menarikan onta. Balik urang kalumurna geus 2 tahun mah ieu mah nengang di kampung Oh, nengal. atau pemajikanna teh salaki balik. Dangdang serta terkebek. Allah baru meresono 2 tahun gitu. Kadenge nih ku bangsat. Eta sih. Menang beja eta bangsat jadi si Anu balik di Arab pasti mawa duit gede. Wah, kami ngintip ketika jauhan. Ngintip keluarna pasti merandi nanti ke pancuran. Pancuran ada jauh. Beneran eta teh balik nu balik di Arab teh jeung pamajikanna keur ka pancuran manehna lumpat abus ka imah. Oh, ke kamar. Lu bedol-bedol mari maksudna mereka mau duit real teh. Terus bedol-bedol gitu nu boga imah dararatan teh cai. Hampir ke Perego tadi. Des lumpat keluar ka pasti ka pergo. Heeh. Wapil kemudian ke bangsa sin ka panggil jeung gumpeur jeung naon kabeneran teh. Pitulung pangeran ka bangsa teh aya heuh. Jangan. Nempo di luhur aya lawang para. Para Tereker kejung blues cicingnya di para tekadna teh di mana ke CS aing dek turun ke maksudna. aing nu balik ti Arab lain ka sono ka pamajikan atuh gatrik. Oh, 2 tahun gitu. Oh 2 tahun gitu teh panggil di jam 8 nepi ka jam 12 turun-urun. Eta bangsa ti luhur itu si goblok. Udah HES na gitu. Urun heula sakudeung. Ngarokok heula teu nyingka cicing dinya. Ger deui. Musti ka jam 3 subuh turun-urun. Gatrik jeung pamajikan sono urang. Terbangsa ti hayang ngisi, hayang gigi. Tidak HES na ieu si goblok si setan. Kapita ogoh. Jam 4 anger kene digawe kene.
bukan mah kabita ongkong si bangsat nerian sidu we luhur eta mah tibatan eureun kalah kieu teh nu balik ti Arab ka pamajikanana ngusapan kana tarangna ulah kumaha teh dedeug nu teu panggih 2 tahun teh jeung akang nepi ka ulenan kieu eta bangsat eukeun mah ambak heuh eta mah ngadenge ngomong gitu kumaha teh pakating ku amok papan nekat oh tabrak we kaso-kaso jeung genteng teh bari ngomongkeun banyak ngomong sakalian kalapaan anjing bari gitu lompat kalompat bari kitu teh terowokan cengekan anjing kalian pakai emping anjing pakai kiripik aja harus bangsa mah mulai yakinnya bangsa bela duit kan campurannya berbahaya dengan yang penting orang mah hiburan kalau ke hiburan udah orang Sunda mah gitu dongengnya teh cara woka sawoka seni teh eta mah itu sawoka teh ini di kajerian ini surat-surat tapi aya dongeng teu rame aya gitu kan mun urang mah tong didongengkeun teu rame mah yeuh nu naik sih kumaha kalau sebel lain ngadengkeun dongeng teu rame lain akaraeun mah kita dongeng teu rame cing teu pirang ngadongengna teh kieu kumaha teh dongeng teh hayang apa ini heeh tengah puting lapar heeh lu yang ngaliwat mana teh sorangan ya itu si Asya kedewak dahar yang dahar asin modelan cucukna model teh kadeuleu ya terus untuk teh ka kasura terus kapot gegep terus cucuk peda teh dicapit ku gegep terus beunang we alias benar sakitu dongengna mah cerame mun urang mah tong didongengkeun aja rame mah yeuh goblok tina naon eta bari dongeng caritakeun ampun aing kira gitu amburaya akan baik kata hiburan karena naon deh Hus bener pada dengar ayo naon teh boborowekan euy tah lasun gitu langsung mana begitu woi Aisyah naon ada panu sia naon mana naon ada panu kira-kira hah guruna ya beul tapi saya sama mereka lebih percaya menjel duit euy bro iya oi wah emosi ki jelema ari ulin aing mah kata gablek duit oge woi woi anjir ade atuh buat gerakan timbangannya woi iya aya eta akan jalan gue percaya nah gitu aing Cinggali aduh anjing karena naon beut aing kana cai muni anjing saya perintah harta kekayaan naik yang berangkat atuh salah main tanah sering mah cara keras benang kafe minta bari sarua aja dipajang
Maksa gitu beri yang tipe polotot lah gitu. Woi. Aji jika bawa ayah ini kecerek suka gitu. Woi. Woi. Gelo, eta kokon lebih ke refleks gitu. Woi. Lebih kaki itu bikin gaya juga bro. Woi. Woi. Woi, Haji, woi. Iya deh. Ini mereka sempetan kain. Ya, nah tuh kabecus. Kamilan. Woi. Alah ajak tuh goblok. Kamu datang bukan ya? Kamu dibikul Jawa. Dibikin oke, Wak. Lupa sama ngaji. Tabros. Kanjelang. Tadi jalan. Buat diri dapat kerja. Beriling. Kecepet mereka. Apa jalan euy gitu. Aja. Kan? Baik udah ketepe tadi. Kecepet aja. Kelempeng Ya, daripada semua setan.